daratakeun mangga Gusti saha ngaran maneh upami dipersanten mah abdi Joni Gusti alah eta Joni Gudel teh eta di mana maneh abdi di mana abdi mah anu ngagegeh jamatan alahnya iya eta cicingna ge dina belah batu di cicingna ge abdi mah di mana we dina kayu dina batu ya di mana we nyirurukna eta karumpulkeun euy kabeh sae dar sia kumpul kabeh aing aya perlu ditungguan ku ngaing omat sae Gusti Mangga hai duh eta duh ai duh ai ai oh hai oh eta pamendalak mah auratas bener jagoan ku ngaing sae moal kenging di bobodo tangka-tangkil yang kanan dialah telah ditunang hari singkil anu anya daminga wanguna gara pamiri gamana kawi nyumpone wirahmatari sagala mah ulah sok handelem di batu telem campigi di agomandi menikah aluman aliman gitu dede aduh mun urang mah ngagelis eta teh jadinya deh beli bangga boga rambut warna gitu teh deh menit ajak menit inget ka babaturan kawas lain ka babaturan diajak aja kau menang rezeki apaan diajak ku aing ayeuna juga nu teu ridho jiga nu kapaksa jiga nu geus eueuh durian jiga nu geus eueuh durian urang mana maneh uing ti Cimahi Cigeusa oh ada di Cimahi si teh neneng di Cimahi wayahna urang kudu tuhu kana naon anu disaurkeun ku Resi Kombayana kalem burung taat tugas atuh buuk meuni panjang make warna di mana boga buuk di mana make jeung ti mana da meureun ya sia teh make jeung ti mana ti kudratna sia bawa ngajadina kitu atuh da geus jadina kieu di mana toko kudrat babaturan kodrat Taryana naon dicabang naon sia teh naon meuni disidik-sidik
Make kameja. Oh, nyaho banyak. Make kameja cele. Banyak bubuli. Naon? Menang mau. Ah. Sok Menang meuli sia teh. Di mana meulina? Ede. Di pasar Tegal Gubuk. Losa Briji. Losa Briji. Lain menita. Di hareup pokona mah sabaraha meulina. Eta menita lete. 80.000. Murah. Nah dianggap murah. Roti butut goreng. Ah, tinggalin zaman lu gitu mah. Tak kameja panel. Oh, odoh. Tinu butuh 17.500. Rajen teh kabeuli eta baru kitu. Ah, ya itu sidik-sidik we ada itu. Naon sia teh? Make loji. Arloji. Make jam tangan meuni butut gitu. Be, meuni eueuh nu teu diledek ku si eta mah. Sabaraha jam tangan? Sabaraha. 1 juta ngah teu percaya. Manya. Wah iya jam tangan gitu 1 juta. Ya. Teuing. Jarumna tibalik. Nah sia. Naon deui eta disingkapkeun? Make sarung sama rindu menang ajaib tina popoyan batu. Sok suudon gitu. Nah sia teh. Sarung murah. Leh teu boleh murah we. Lamun dipake teh sok merengkel. Sok pakusu teh. Kaciri sarungna tara dipake salat. Nah kumaha cirina? Kaciri bau. Mungkin wae. Naon Naon sia teh? tuluy disingkap-singkap kitu, Cep. Aduh, kade tong luhur teuing nyingsapkeunana. Dikalah ditoong. Be panasaran nepi ka mubus kitu. Mesti beja-beja disunatan. Nito onang-onang. Nate tetanggapan naon. Disunatan meuni ponok-ponok teuing. Eta menikah sempet-sempet ge disidik-sidik. Kade sia tong ngindar. Moal. Sok buru kararumpulkeun kabeh. Siap. Go. Au. Sumangat kurang baju. Au. Wanita Au. korban jiwa. La. Go. Au. Mana we karep. Parupa we baturan. Asal we rencanakan sih eta mah. Nyimpen barang Wah. di pinggiran, di tanah kapal kehidupan, berjuang mati-matian. Au. Singah meta tepakang sereng wingah. Tepakang sereng khusus deh. Khusus wing mah paragina resepna lagu eta. Dilaksanakeun. Balut sisit sabadaran, papiraran siang wagi. Hey. Cukup kalungan selamat diri mau Nepi ka mubus gitu eta. Cek aing mijah-mijah teuing. Ya nah
tong sok kaleuwih atuh. Aduh, naon? Wiwir uing kana taneuh anu sakitu teu asna. Atuh. Aduh kumaha atuh kejadianana eta? Nah, ceuk aing geus tong kaleuwih teh kitu. Para rumpul sia kabeh. Dah. Yuk, ayeuna mah kumpul. Ayeuna keneh ini. Au, au, Sumangat au, kurang baju au, wanita rum au, korban jiwa naon direretan? Pamiri gamelan kawin Au, nyumponan wirah matari naon direret deui bladinya? sagala ulah sok leuwih matak nyiksa kana diri handelem dibantu telem cantik di anggo mandi Naon sia teh lumayan pucak pacok bebenangan cacing Naon we si meut cacing papatong. Si beut cacing papatong. Kakuuk jadi pacok we setam. Au, kita au, au, diramatkan sasesa pamugi Allah lakajan nyalametkeun sadayana mangga urang sasarengan majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda sama wawa tahapan handelem dibantu telem cantik di ago mandi dor. Ditungtungan ku kitu. Bae hampuraeun lah. Ayeuna wayahna kudu ngumpulnya. Wayahna lamun teu daek ngumpul itu dunungan bisi ngamek. Ya. Siap. Hayakeun tinakan dunungan. Gerawan batur-batur anu sajana siap. beladi itu dari singkir jamingan Dor. Aja teh sia. arupa we babaturan bungkuk kaluhungan budi ngageman jalma utami Waduh, dayak dah. pinas disalamet diri Yo, dari ge. Soloton. aya nu isi pinas disalamet diri oh aya nu nyisi Dor. Dor. Dor.
sasampoyongan gitu geus semua balik deh ah. Mah bener ka itu ka dieu ge sia teh mah. Sia teh mabok. Buktina eta dengan botol da dijingjing. Mabok sia teh. Lamun aing mabok sia rek kenal anjing. Oh ada. Da kitu adat-adatan. Mabok teh sia ku nagara di teu meunang ku agama ge haram. Mabok teh. Nyah. Heuh, nah kumaha aing. Kitu wae adat nu mabok mah. Demi Allah aing mah teh sieun di botol sia ku aing. Kalah malik ngancam aja. Hayang ruksak sia teh awak teh hayang ruksak. Natenya kana diri kitu. Geus ruksak sia maneh bakal gering hayang gering. Jawabna ge hayang gering ge. Geus gering sia bakal ponok umur bakal paeh. Mung. Mung bisa anu hiji mah bener jawabna mung. Aing frustasi. Oh paingan. Kunaon? Ya. Mawajikan anjing. Panglumpatanana teh mabok ai frustasi teh. Mawajikan ke Arab geus 24 tahun teu balik-balik. Paingan atuh mun urang mah nya boga di pamajikan nah menang beja di baturna urang Majalengka. Naon pamajikan aing teh sudah dikawin Badawi. Dikawin Badawi. Paingan teh balik-balik atuh. Batak bakatku frustasi minum we aing. Duh, malah kita dek. Beak-beak duit siam beak-beak duit mana minum kena da ieu mah teu meuli. Teu meuli anu mah. Kapan minuman teh mahal? Alah, teu ieu mah nahanya pamere gitu naon. Pamere lain nu meunang sorangan. Oh. Di mana? Nah, tina kamalir we. Oh, nyeun oplosan si eta mah, Cep. Nyeun oplosan. Apan kotor hayang kotor. Nya. Tuluy dicampur jeung tai kotor. Insyaallah mah. Tai kotok jeung tai kotok Tarsan dicampur si eta mah. Cita-cita yang bahagia. Bareto cita-cita teh yang jadi dokter. Paingan taluhur. Cita-cita abdi ya Allah bala jadi dokter abdi. Aduh. Lamun abdi tos jadi dokter abdi moal ka rumah sakit moal praktek. Dek minum we ya Allah. Cita-cita teh hayang jadi guru ya Allah lamun abdi teh jadi guru abdi moal ngajar. Rek minum we. Jadi guru kayak mumul ngajar mah. Tong ngajabian goblok. Naon sia teh? Teu naon eta Bang. Ya lo dengeuna teu apal aing keur nyeri hate. Nya keur sakit Ngajabian sia. Yang udud. Aduh hayang udud cenah teh bere kayaknya deh. Bere pan tadi aya ti bapak panitia sok sunut teh jeung irung-irung. Sunut jeung irung-irungna deh kayaknya. Urang yang udud. Itu mesti sabaran eta mah. Bogoh eta. Samsu baca tuh. Wah, jeung kepihit. Oh. Gua tuh geus eut teras nyesep.
Walah. Asa di surga aing. Aduh. Eta surga mandi rancak teh. Ayang kudu ya. Wah, pelentung bae itu. Asik, asik di jero surga. Aduh. Aduh. Dikepohkeun tuh. Ai, itu sia. Lain meneh pupujian kau. Kabaturnya dikepohkeun. Ya Allah, abdi mah hayang cita-cita teh hayang maot. Lamun jadi Meni mulia kitu cita-cita maneh. oh aduh. Luhur cita-cita. Hayang maut ya Allah teu pira kabulkeun lamun geus maot abdi mah moal naon-naon deuk minum. Nya. Najan hirup sangsara balangsak. Nah, Najan tatangga ngararewa. Najan kumitoha ge geus diusir. Anu penting udud. Boga anak 5 eueuh nu baleg anu hiji jadi copet, anu hiji jadi dongdot, anu hiji deui sok puak-paok, anu hiji geus bae da disiksa gara-gara mauk motor. Teu jadi pikiran anu penting udud. Imah teu boga harta kakayaan homo sare di kolong jamatan baju geus rarangsak geus balelel teu hayang puak-paok aing mah rumasa mung puak-paok nu penting udud. udud we eta. Kapalam. Nguing eueuh beban hirup teh. Oh, Ya oh siap. maya beban. Moal aya beban hirup geus kitu. Wah, kajenting babaturan ngararewa. Kajenting babaturan kumaha ngararewa deuk ngomongkeun satu kangen nu penting udud. Tuh, eta mah. Selawe hirup mah. Uing dengan naon tugas uing? Kabeh kumpulkeun. Kabeh babaturan kumpulkeun. Oke. Sok buru-buru. Oke, siap. Au, 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 au. Muntah. Kurang lagi. Mungkup kaungan budi ageman jalma utang Panuju. Pararusi ngeureun. Panuju. Karena pikara leun. Oh, pas. Balut sisit sabadan kapirarai siang wengi bangkau rasa sarangan bajang ke rumah seni kagungan Anjing. datang-datang Datang-datang teh sia ngabelek ku ka aing. ya kieu Memangna aing teh cewek apaan? Oh, nah. Sok buru sia kararumpul. Oke, sok buru.
di pelang di para patepan deui ayeuna hate batin saseblak Mangga kalungan budi ku jalmi anu utami moal aya nu nyisi kudi pinasti salamat diri kebon sere kebon ering tangkal nadi bareng ketan Mona miga merepe rapi timbul nama kasalatan Gusti ege kabeh balan ege kara rumpu ae kalah hareureuy Nagisa pelati geus kara rumpu geus kara rumpu ngos sok nyadiri masing carieti masing emut berang kadek kajojonan teuing salira kedah di jari lekenan harumpul kabeh nuju Gusti dikumpulkeun tikina kasadayana bade ngiring kaul ka Puung prajurit Siliwangi barajuang kana macai tali rapi tega pati oi di barengan tekat suci Walah. prajurit Wah. Siliwangi Satria anu sajati soalare lancari dibebela dipaing pahiri-hiri amalkeun mah amalkeun aturan negeri mula waka suka seri muana can panggih nyati diri mugara kedah dicangking atau ngarempah nu dipahi dak panika kedah disaring malaradi aping dijaring ngareret tuh buka luhungan budi ageman jama utami pinasti salamat diri mau ayah nu nyisi
lepas dina sabengketa moal panggih ketenangan tangtu nyorang eling kalamilitan nyawa tangtu nyorang awas tuh orang tuh Ngeri hati deh tuh Uyuh. mantu nah tuh tangan si pegek sia Ay sugan teh atos cecengiran teh pek tuluy babaledogan. Naon teh? naon teh Pikakieuna nasib. Nah kumaha? kumaha ya Kang Dek bisa dihargaan kumaha ku deungeun-deungeun. Hari kitu Ku babaturan ku teu geus teu dianggap ya Allah ya Rabbi. ay sugan teh biasa atos cecengiran baca. Ay pek teh tuluy kitu ngabener. Da aing mah lamun dipikiran mah kaya nyari ku sia ku nayaga mah tak gelo. Nah mah kitu mata gelo. Tak kejeng kaya pepetek awak teh. Ay daun-daun mah aral barengan. terumah sang nyari bari naon Kira-kira geus mu ngadukung entong tong baksakeun. Deh. kurang maring teh Kira-kira maruna pek mah jauh-jauh di Bandung datang ka dieu ka Cirebon, tanah Cirebon itu teh. heeh Nya apalah biga keun antep Cirebon ieu teh. Saukul nyeri jiga nu heueuh jadi seniman ai jerona rudat sia hate teh tah. Oh sakana ngerudet da urang mah teu rumasanya pasti. Ari seni teh nyaeta pikeun ngalemesan hate. Bener. benar Jerona sarulit ka aing teh. Anya deh sulit urang deh teh deh. Ya, Nah deh mitoha urang ge nyaheun nya deh da teh sulit urang mah. meureun we sia. nu sulit nu gede ambek nu nya Teuing geus akang mah. akal goreng patut Coba adanya. Kuluna teh komo di tempat jauh si dirojong we kayang teh si dawala ngigalna digeunah-geunah aing dikeplos-keplos. Eta deh. Masalahna masalah kendang geuning bing Dan nyeri atuh da aing teh sarua we da jelema. akang kudu ati nu aya nih Coba. tuh da piragi masalah kendang atuh Kang Lagu saha ieu teh? Leuwih teh pamunut Wasemar eta teh pamunut bapak.